Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Geus ngeureut teh ngaos beres nu santainya santai ya Allah. Ngan naon itu dah. Kopi geus sakieu kopi. Jadi sok bisa kata runcingan daripada kesal. Dulunya teh keur ini usum HP. Jelema boga HP hampir di tiap negara. Ya, termasuk di dinya boga HP. Ngan hiji negara naon anu teu boga HP masa. Negara naon ini. Tapi mah aya tuh. Kata ditanyakeun ya aya. Nah, aya mah tiap negara hampir boga komunikasi HP gitu kan. Kan aya di negara anu teu boga HP, HP rakyat datetan gitu nganting teu kena globalisasi tinggal gitu. Kela negara naon ya? Negara naon? Negara Amerika, Cina, Jepang. Kabeh ge di barat nih ka timur. Barogaeun. Jalan duari pasti. Halo Pak. Halo bener. Keur kieu bener. Ayeuna negara anu teu boga HP negara Astina. Ayo. Lelenya. Kela. Nah, ini mah naon bedana? Me jeung kuda. Ya buku beda tuh. Beda. Panaik majangku. Sarua binatang. Sarua binatang. Naon bedana? Sok. Nah, hari kuda masuk dipake narik sado. Hari Matara. Lain. Eta mah geus bingung. Naon euna? Hari kuda Matara dipake kurban. Hari masuk dipake kurban. Rada bener gitu. Rada kara-kara ya. Kalukcan, kela hiji dieu. Nah, hari kuda mah mun ngising di tanean. Oh, nembe Matara. Anak-anak dia eleh, hiji nya. Bener bagian anak. Tah, naon bedana? Awewe jeung kurung manuk. Aing ngaran rese wae teh. Apa ngaranna kitu tong? Daripada kieu mending dibere matematik dah. Matematian gitu. Naon bedana awewe jeung kurung manuk? Naon bedana awewe jeung kurung manuk? Aduh. Eleh deui wae atunya. Taluk lah. Taluk kah? Hari awewe mah mun dibukakeun anrokna manukna nu asup. Hai burung mah. Lamun dibukakeun kantorna manukna keluar.